awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng karena sunnah kangjeng numanta kukula pernah didebat satu ketika kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok kakula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal do keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya lantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make 3 doang tuh 3 sanggeusna 3 ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kanjeng Nabi 3 nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakan di lamotan nah iyalah sunnah Rasul cek orang tes sebab Kanjeng Rasul lagi itu ngomongnya laisa adab kos itu lain adab ceknya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu ge moal ku 3 geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela teman tuh ngada harapan korma ini urang mah sangu teman lain adab teman lantaran atuh kapan lamun 3 bae sangu kieu moal bisa teman geus lain adab teman teu percaya urang mah eta kos kitu adab teman situasi bae murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing hadeul lah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun nuturkeun sunah can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan budak mari mah teh nyawa ka tongsan
asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mah ngeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantap ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulang enteng-enteng karena sunnah Kangjeng nu mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nu ditahdarkeun nanti dulu, usah dahar-dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana kemudian terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis-muringisnya nah sambarangan murtad sia kok kula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana entah hampura rita kan minta hampura masya Allah mun minta hampura awas ya kuai ditelus ya kuai saya mau belajar bener bet untuk pernah terjadi tak kiai teu daek-daek deui nya asal aya kula bembong aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nya diondang ka dieu aya ki ucin teu henteu kajeun mun aya ki ucin bong cek kena aing tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae nyana ge ngaragap salah tama ego na doang alhamdulillah geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika deui kang inda kulli salat ya tuh kumaha tama hadis masyaallah kula dijelaskan dirad punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku henteu ayo atawakiye Golim azbarak fa innahu sunnatun tah kuku potongan tah sunah nabi tah golim azbarak
sunah nabi tah potongan kuku pakai kemis, potongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh moal beres pas Salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung, pas Salasa mah usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan, gitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi aqallim azfarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunnatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah, moal aing mah keretan kuku murtad. Berarti sisanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunnah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal ngeureutan sanajan eta sunnah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal bae moal wakalanan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos itu mah. Kunaon emang moal wakal? Henteu moal bae moal wakalanan. Henteu naon. Lain kira keureutan eta sunnah. Kajeun teh ngeulanan moal bae heula. Henteu masalah. Ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus, sok nyeri malaka atau malaka be heula serem kos maung lah imah kajeun. Henteu teh mah kos kitu mah. Mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh. Kiai bae panjang kuku da. Bareng ditanya kiai kok panjang kuku? Kieu cenah kiai, batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu. Tadeuy kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal gula mah la af'ulu wa in kana sunnatan. Moal motongan gula mah sanajan emang eta sunnah moal ka jeung kuku bage. Masyaallah karim eta murtad. Iyalah ngabohongkeun ka Rasul, ngabohongkeun ka Nabi, nyarekanan Nabi, ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun, kangaran Nabi, ngaran Allah, perintah Nabi, janji Allah, janji Nabi. Ancaman Allah, ancaman Nabi, atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha, atawa nambahan saayat, atawa sahuruf, atau ngurangan, atau ngenteng-ngenteng sunnah Nabi. Nganggap ka sunah Nabi, ngalecehkeun ka sunah Nabi, ieu murtad. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang, abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.